ذكرك كل قلوب نادت يا الله كون شبه هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله ذكر الله شفاء فضل الله عطاء فرد واذكر ربك نادي حمدا يا الله ذكر. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji. Man ari sahaning jalma intakodo anu narima batal non wudu nasi jalma haruma tah haram alaihi ka itu si jalma naon arbaatu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf pamasul mashafi sareng katilu haram nyabak Quran wa hamluhu sareng kaopat haram mawa Quran wa yarumu sareng haram alal junubi ka jalma anu junub non sitat wa asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf pamasul mashafi sareng katilu haram nyabak Quran wa hamluhu sareng kaopat haram mawa Quran lalu besu sareng kalima haram cicing fil masjid di jero masjid wa qiraatul qur'ani sareng kagenep haram maca Quran wa yarumu sareng haram bil haidi ku sabab haid naon asyaratu asiyah 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf pamasul mashafi sareng katilu haram nyabak Quran wa hamluhu sareng kaopat haram mawa Quran walubsu sareng kalima haram cicing fil masjid di jero masjid wa qiraatul qur'ani sareng kagenep haram maca Quran wa saumu sareng katujuh haram puasa wa tolaku sareng kadalapan haram ditolak wal mururu sareng kasalapan haram ngaliwat fil masjid ka jero masjid indah khofat selamun mikasieun itu si mar'ah talwisahu kana ngecretna itu getih wal istimta'u sareng ngasapuluh haram dialap suka bima kana perkara bayana surroti anu tetep antara bujal war rukbati sareng tuur. Paslon hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji asbabut tayammumi ari pirang-pirang sabab-sabab meunangna tayamum. Salah satu eta aya 3 faqdul ma ieu tegasna kahiji teu aya cai wal maradu sareng kadua ku sabab garing wal ihtiyaju sareng katilu ku sabab mika butuh ilaihi kana itu cai li'atsi hayawanin karena halab-habna hayawan muhtaramin anu dimulyakeun ku syara itu hayawan. Goirul muhtarami ari hayawan anu teu dimulyakeun ku syara sitatun eta aya genep tarikus sholati kahiji jalma anu tinggal salat wal zanil muhsani sareng kadua jalma anu jina muhson wal murtadu sareng katilu jalma murtad wal kafirul harabiyu sareng kaopat kafir anu ngamusuh wal kalbul aquru sareng kalima anjing galak wal khinjiru sareng kagenep bagong. Syurutut tayammumi ari pirang-pirang syarat sahna tayamum asyaratun eta aya 10 ayakuna tegasna kahiji yang kabuktosan itu tayamum biturobin eta tetep ku tanah wa ayakuna sareng kadua yang kudu kabuktosan naon at-turabu taneuhna tohiron eta anu suci wa alla yakuna sareng katilu ulah kabuktosan itu turab musta'malan eta urut make wa alla yukhalito sareng kaopat ulah aya anu nyampuran hu kana itu turab naon daqiqun tipung wa nahu sareng saumpamana daqi wa yaksida sareng kalima yang kudu ngamaksud itu si jalma hu kana tayamum wa ayam saha sareng kagenap kudu ngusap itu si jalma wajahu kana raraina itu si jalma wa yadaihi sareng kana panangan dua na si jalma bidor bataini kudua usapan wa alla yazila wa ayyazila sareng kagenep kudu ngilangkeun itu si jalma an najasata kana najis awalan dina mimitina wa ayajtahida sareng kadalapan kudu ati-ati si jalma fil qiblati dina madhep ka kiblat qablahu dina samemeh tayamum wa ayyakuna sareng ka salapan kudu kabuktosan non at-tayammum tayammumna ba'da dukhulil waqti eta tetep dina sabada asup waktu wa ayat tayammama sareng ka 10 kudu tayamum si jalma
likulli fardin pikeun saban-saban fardu. Paslon hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji furudut tayammumi ari pirang-pirang farduna tayammum khamsatun eta aya 5. Al awwalu ari anu kahijina naqlut turabi eta mindahkeun taneuh. Asani ari anu kaduana an-niyatu eta niat. Asalisu ari anu katiluna masul wajhi eta ngusap rarai. Ar-rabi'u ari anu kaopatna masul yadaini eta ngusap panangan dua ilal mirfaqaini nepi kana sikuna duanana. Al-khamisu ari anu kalimana at-tartibu eta tartib bainal mashataini di antara dua usapan. Paslun hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji mubatilatut tayammumi ari pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana tayammum salah satun eta aya 3. Ma tegasna kahiji perkara abatola anu ngabatalkeun itu ma al wudu'a kana wudu waridatu sareng kadua murtad wa tawahumul ma'i sareng katilu nyang ka aya cai in tayammama lamun mah tayammum itu si jalma lifaqdihi karna henteu aya cai. Paslun hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji alladzi ari anu yatuhuru anu bisa jadi suci ieu ladzi minan najasati tina pirang-pirang najis. Salasun eta aya 3. Al khamru tegasna kahiji arak idza takhallalat di mana-mana jadi cuka itu arak binafsiha kudatna itu arak. Jaldul maitati sareng kadua kulit bangkai idza dubigha di mana-mana disamak itu zildul maita. Wa ma sareng katilu perkara soro anu jadi itu ma hayawanan eta jadi hayawan. Paslun hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji an-najasatu ari pirang-pirang najis salasun eta aya 3. Mughalladatun tegasna kahiji najis mughalladah wa mukhaffafatun sareng kadua najis mukhaffafah wa mutawassitatun sareng katilu najis mutawassitah. Al mughalladatu ari najis mughalladah najasatul qalbi eta najis anjing wal khinziri sareng najis bagong wa far'i ahadihima sareng anak salah sahijina kalbu sareng khinjir. Al mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah Maulus sobi eta cikihna budak lalaki alladzi anu lam yat'am anu cahan barang dahar itu ladzi itu sobi ghairal labani kana salian ti cai susu walam yablug sareng ta acan napi itu sobi al haulaini kana umur 2 tahun wa mutawassitatu sareng ari najis mutawassito sairun najasati eta sasesana pirang-pirang najis. Paslun hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji al mughalladatu ari najis mughalladah tathuru eta bisa jadi suci itu najis mughalladah bisa biqosalatin ku 7 pirang-pirang kumbahan ba'da izalati ainiha dina sabada ngilangkeun zatna itu najis mughalladah ihdahunna ari salah sahijina sab'u gosalat biturabin eta tetep ku make taneuh. Wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah tathuru eta bisa jadi suci najis mukhaffafah birasyil ma'i ku ngocorkeun cai alaiha kana itu najis mukhaffafah ma'al ghalabati sarta ngalindih wa izalati ainiha sarta ngilangkeun jentulna itu najis mukhaffafah. Wal mutawassitatu sareng ari najis mutawassito tangqasimu eta narima kabagi itu najis mutawassito ala qismaini kana 2 bagian ainiyatin tegasna kahiji najis mutawassito ainiyah wa hukmiyatin sareng najis mutawassito hukmiyah. Al ainiyatu ari najis mutawassito ainiyah allati eta anu laha eta tetep pikeun itu lati launun ari rupa warihun sareng ambe wa ta'mun sareng rasa fala budatu teu meunang henteu min izalati launiha tina ngilangkeun rupana itu najis ainiyah warihiha sareng ambeuna itu najis ainiyah wa ta'miha sareng rasana itu najis ainiyah wal hukmiyatu sareng ari najis mutawassito hukmiyah allati eta anu la launa
henteu aya rupa eta maujud wala riha sareng teu aya ambe eta maujud wala ta'ma sareng teu aya rasa eta maujud yakfi nyukupkeun ka kanjeun non jariul ma'i ngocorkeun cai alaiha kana itu najis hukmiyah. Pasna resnari ieu tah pasangan saiji akalul haid ari pang saeutik-eutikna zaman haid yaumun eta sapoe walailatun sareng sapeting wa ghalibuhu sareng ari galib-galibna zaman haid situn eta genep al sabun atawa 7 seru sareng ari pangloba-lobana zaman haid khamsata asyara eta aya 15 naonana yauman poeanana bila yaliha serta petinganana itu khamsata asyar. Aqlul haidi ari pangsaeutikna zaman sucian bainal haidotaini antara dua haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poeanana ghalibuhu sareng ari galib-galibna zaman sucian arbaatun eta 4 wa isruna sareng 20 naonana yauman poeanana salah satu atawat kilu isruna sareng 20 naonana yauman poeanana wala hadda sareng teu aya batasanana di aktsarihi pikeun ka seseueuranana zaman sucian. Aqallun nifas ari pangsaeutik-eutikna zaman nifas majjatun eta saberbeyan ghalibu sareng ari galib-galibna zaman nifas arba'una eta 40 naonana yauman poeanana wa aksaruhu sareng ari pangloba-lobana zaman nifas situna eta 60 naonana yauman poeanana. Pasul hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji a'darus sholati ari pirang-pirang pauduranana salat isnani eta aya 2 an-naumu tegasna kahiji sare wan nisyanu sareng kadua poho. Paslun hartosna ari ieu eta pasal anu sahiji syurutus sholati ari pirang-pirang syarat sahna salat samaniyatun eta aya 8 taharatul hadasaini tegasna kahiji suci tina hadas 2 wa taharatul sareng kadua suci anin najasati tina pirang-pirang najis fisaubi dina pakaianana wal badani sareng dina badana wal makani sareng dina tempatna fasatrul aurati sareng katilu nutupan aurat wastiqbalul kiblati sareng kaopat madep ka kiblat adukhulul waqti sareng kalima asup waktu wal ilmu sareng kagenep kudunya ho bifardiyatiha kana pirang-pirang kaparduanana salat wa alla ya taqoda sareng ka 7 ulah nekadkeun si jalma paradan kana hiji pardu min furudiha tina pirang-pirang parduna salat ulah ditekadkeun sunnatan kana sunat majtina bul mubtilati sareng kadalapan kudu ngajauhan kana pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana salat. Al ahdatsu ari pirang-pirang hadas isnani eta aya 2 asgorun tegasna kahiji hadas alit wa akbarun sareng kadua hadas ageung. Fal asgoru maka ari hadas alit ma eta hadas aujaba anu ngawajibkeun ieu ma al wudu'a kana wudu wal akbaru sareng ari hadas ageung ma eta hadas aujaba anu ngawajibkeun ieu ma al ghusla kana adus. Al auratu ari pirang-pirang aurat arbaun eta aya 4 auratur rajuli tegasna kahiji aurat lalaki mutlaqon barina mutlak wal ammati sareng aurat amat bis sholati dina nalika salat ma eta perkara bayana surrati antara bujal warrukbati sareng tuur wa auratul hurrati sareng aurat awewe merdeka bis sholati dina nalika salat jami'u badaniha eta sakabeh badana itu hurrah masih wal wajhi anu tetep salian ti rarai wal kafaini sareng dampal panangan 2 wa auratul hurrati sareng aurat